Cai teu butuheun, teu butuh kusaha. Misalkan makhluk hidup. Tapi da tiap makhluk hidup pasti butuh cai. Pan Ye, misalkan jalma makhluk hidup butuh cai. Popohonan makhluk hidup butuh cai. Lamun mah popohonan teu manggi cai eta kekeringan. Jang, ayeuna kelas sabaraha sakola Jang? kelas 11 15. Kanyat kapoho ini masalah nih. Oh, tadi kelas 5. Kelas 5. Lain kelas 4 maneh teh. Naik atuh. Eta naikna make taraje teh. Pakai tihang. Rungkuk tuh. Pake tihang. Di mana ini naik pake tihang? Atuh pikirkeun atuh secara logika. Naik mana naik gitu. Kan naik kelas maneh teh tina kelas 4 ke kelas 5. Eta naikna make taraje henteu. Atuh beda deui mun make taraje kaluhur genteng. Gitu. Lamun kena kenteng make taraje. Lamun haji kan aya naik haji eta make taraje henteu. Aya ningan naik haji cenah make taraje teh. Lir, ngomong jeung anu ieu mah. Terus naik ke tangga. Beda deui. Sakola sok diajar naon wae? Gitu we. Diajar ya bahasa Jepang, bahasa Brunei. No kamarin udah paling bahasa ya. Muridnya sabaraha hiji di kelas? 14. 14. Aya 20 genep eta. Henteu 50. Kan kudu 50. Bisa 50 cenah ayeuna mah ceuk Pak Dedi gana. Ayeuna sakelas sabaraha hiji eta di kelas Jam? 2 genep. 2 genep. Capek teh diajar? Kadang ya. Kadang naon? Kadang hoream. Hoream. Yang Paling nu resep diajar naon? nanya Aya pelajaran Mobile Legend teu? eueuh. Kuduna menta diajar. Yang buta langsung dipecat. Bu ngayakeun pelajaran Mobile Legend. Kudu dibawa ka barak. Sok aya PR tara? Tara. Oh, udah dilarang nama ulah aya PR. PR teh naon hartina? PR. Heeh. Pekerjaan rumahan. Pekerjaan rumah. Sok ngagerjakeun naon di imah? Ngerjakeun duit. Ngajakeun duit. Yo, pekerjaan rumah PR teh. Jadi kudu gawe di imah mah tuan kolot naon. Pandi mah boga istirahat. Istirahat. Bantuan kolot, bantuan mentaan duit mah gitu. Bantuan ngakeun duit nah. Bener. Temen geus sakolek tulikeun ka mana? SD. Tingkat SMP tingkat mondok. Mondok, naon nu mondokan? Pesantren atuh. Oh, pesantren. Naon pang pesantren disebut mondok? Kan mondok mah pondok gitu kacang pondok. Sarua keneh. Pesantren teh mondok. Oh, pesantren mah aya 2. Naon wae? Pesantren madrasah. Aya madrasah jeung pesantren anu ngendong. Gitu. Ngendong di mana? Nya di pesantren. Bayar henteu ngendong? Teuing atuh. Kudu lagi sajam 50.000. Kos di hotel atuh. Ini tadi paling resep diajar di sekolah diajar naon coba ge? P5. P5. Naon P5 tuh? Kana P5 kahiji naon? kahiji. Nona. Ulin. Ulin. Anu kadua? Monten. Monten. Katilu. Heureuy. Heureuy. Nu kaopat? Ngabodor. Nu kalima? Ngaleketek. Diajarna di mana? Pan eta teh ujian. Ujian naon?
ujian. ujian kahirupan lah Heeh. eta mah pangadulan. Kunaon di dunia ieu aya cai. Kunaon di dunia ieu cai ya sebab lamun di dunia eueuh cai makhluk hidup pasti palaraeh tah eta ku saking pentingna cai di dunia ieu teh. Atawa kieu cai anu teu butuh kumaha eta. Cai anu teu butuh, Cai anu atuh. Cai teh di dunia teh teu butuh gitu. cai teu butuheun, teu Heeh, butuh kusaha. disakeunana makhluk hidup Tapi da tiap makhluk hidup pasti butuh cai. anu Ya, misalkeun jalma makhluk hidup butuh cai. Popohonan makhluk hidup butuh cai. Lamun mah popohonan teu manggi cai eta kekeringan, garing. Hewan ta eta makhluk hidup ngabutuhkeun cai. atuh salian ti cai atuh anu teu termasuk cai. Naon? Atuh sali eta dieuweuhkeun. Cai teh eueuh. Jadi tapi hidup teh aman gitu kos biasana Pengganti gitu. cai. Heeh. Dahareun. Berarti pepohonan teh kudu butuh dahareun gitu. Butuh nutrisi pepohonan geuna. Kunaon atuh? Naon-naonna. Oh, nah. Ih, pan aya pohon teh butuh nutrisina ku cara dipupuk tuh. Eta nutrisi. Oh, nya. Tapi angger eueuh cai mah moal bisa hirup. Oh, nya. Tapi aya anu hirup henteu ku cai. Naon? Eta mah di atas umur eta mah teu moal kudu apal. Eta mah tanyakeun wae ka nu geus dewasa. Hirup tapi teu butuh cai. Nomorkeun kudu dewasa. Eta mah obrolan dewasa. Atuh kunaon disebutkeun? Ih, pan teh mah keceplosan. Oh, cai. Heeh. Tapi anu disebutkeun budak leutik ngabai peujit nah jam naon cikan. Budak leutik Ngabai peujit. lahiran. Lain atuh. Taluk sok. Budak leutik ngabai peujit jarum. Jarum aya benang ka handapna. Beda atuh. Beda kumaha? Mah budak leutik anu sagede kieu. Oh, pan tatarucingan ngaranna geuna. Iya rek cuk budak kieu mah. Kunaon? Kela lah. Kunaon-naon atuh sing puguh. Kumaha di dieu teh eueuh kaca. Buat teu penting kaca mah. Bukan dari bagian kehidupan aya kaca mah, jadi teu penting. Kunaon? Kunaon? Bulan. Naon? Bulan purnama. Oh, deui tadi di poho deui. Kunaon jam pangna muter. Karena dunia itu muter. Lain. Kunaon pangna jarum jam kuar-kuir. Karena untuk menentukan mana malam, siang, atau sore. Lain. Eta mah terlalu pabeulit jawabanana. Karena jam lah. Lain. Sok naon sababna jarum jam kuar-kuir. Karena waktuna. Lain. Mun eueuh batuan berarti moal huruf. Aya jam nu teu make batu. Naon cikan? Jalma. Lain. Kuli. Lain. Taluk. Lalu Nah, naon sababna jarum jam kuar-kuir? Jawabanna nyaeta keur neangan angka 13.
Kan jam kan nepi ka angka 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tah jadi jarum jam teh kuar kuir. Di mana ya angka 13 teu kapanggih-panggih hayu we kuar kuir. Gitu. Heuh. Wah, tapi dah Sama kata jarum jam teh kuar kuir keur neangan angka 13. Ngopi ngeunah ngopi. Ieu teh kopi ajaib jam. ajaib berarti aya kenikmatan gitu. Heeh. Aneh lah. Naon? Kurangan layangan bisa ngapung. Sabab aya angin, aya laragaan, aya kertasan, aya kenuran. Lain. Naon atuh? Lalu. Lalu. Salah bisa ngapung. Kunaon pangna bisa ngapung? Karena bisa ngapung teh ku jalma. Henteu ku jalma eueuh angin teu bisa ngapung. Atuh sok mun layangan keur cicing itu mah bisa ngapung. Abot bisa ya angin gede mah sok kahiberkeun. Waktu tuh jongkung gitu kan bisa diatur. Tah sebab eta teh aya pengaturan, aya kenur. Aya laragaan da kertas hungkul moal ngapung. Laragana wungkul moal bisa hiber. Eueuh kenuran moal bisa diatur. Meureun leupas. Hantu. Heeh. Hantu. Sok naon deui? Ini ya. Dahar dina hulu, ngising dina hulu naon cenah. Otak. Otak Pikiran. lain. Naon? Ngising dina huntu Dina hulu, dina kepala, dina sirah. ngising. Modal dina hulu. Dahar dina hulu. Oh, utah. Lain atuh. Modal dina hulu. Oh, aya tai irung, tai ceuli. Lain. Lalu kutu. Kutu dahar dina hulu, ngising dina hulu. Buah-buah naon anu bisa ngapung? Nya buah bisa ngapung. Di mana buah bisa ngapung? Taluk. Buah dina kapal. Lain. Taluk. Taluk. Buah naga. Buah-buah naon anu kaya? Buah serikaya. Heuh. Naga naon anu teu bisa ngaluarkeun seuneu? Taluk. Naga nginum cai. Salah nginum teh kuduna mah nginum solar atau nginum bensin tah ke keluar api seuneu. Eta mah nagana nginum cai jadi teu bisa ngaluarkeun seuneu. Nya heueuh atuh. Heeh. Naon sababna reungit di sadana ngiung-ngiung. Ngeong, ngeong tah naon sababna? Taluk. Nya geus taluk deui pikiran atuh. Taluk. Sebab nginumna getih. Lamun nginumna solar mah tos reking weng 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 weng. Heeh. Eta mah jadi getih reungit mah nginumna getih jadi di sadana kitu. Ya, turutan ya. Tepat. Benar. Kudu menyebutkan lalawanana. So, Kamu lalawanana saya. ulah dilatih. Kamu Saya dahar. minum. Luhur. Asar. Luhur. Oh, luhur bawah.
lain. Naon? Luhur Bawah, eta mah Indo. Luhur handap. gigir Gigir mah gigir mana heula kanan Kanan. kiri. Berarti kotak Kotak, kotak kotak buleud. coba suku Tangan, bibir mulut, salah naon? Taluk. benar pan salah. Salah teh lalawanna teh bener. Gitu. Sendok, Sendok garpu gelas, gelas wadah piring. sarua kene Beda ai wadah mah umum. Baskom, wadah. Sok. piring wadah Heeh. piring Ya berarti wadah mah umum lain piring. Jadi kudu spesifik. Dijebian malik ngajebian naon? ngejebek Dijebian teh malik ngajebian. sama Lain, kucing lain, keur ieu keur itu lain, lauk lain. Yang lauk ngajebian. Taluk, lalu kaca, cermin. Sok jebian malik ngajebian. Naon sebabna ucing di baledog sok ngaliuk? lalu Sebab eueuh kaca spionan. Mun aya kaca spionan mah kieu teu kudu ngaliuk, wah si Surijam nya. pasti yang pakai spion dia pasti ngaliuk Nya moal pan teu tina kaca. Terus anu ngabaledog oh si Surijam nya. Aya teu eueuh kaca spion mah, oh si Surijam gitu. gitu nya Henteu bau manehna hitut. gitu nya Dicabok malik nyabok naon? kaca Lain, sama lain. kucing Taluk. Taluk. Maneh. Maneh.